Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda nu di bada beayana. Alhamdulillah urang sadayana dipanjangkeun yuswa kalayan tiasa patepang dangu deui sareng simkur dina acara cerita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita mitra masih dina judul Janji Nu Mawapati, hasil karya Atanapi karangan Amburos anu mana ayeuna bagian ka 58 nya. Kasugri kaum dangu sateu acana Kang Tile nuluykeun hanca ieu carita. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu kamari katunda ci dina mangsa medarkeun kayaan alam pasosore di wewengkon astana anu mana harita Juragan Pardi nuju aya di dinya samalah nangtang ka arwahna Nyi Rasti. Eta hanca teh sumangga mitra urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Kasugri kaum dangu Juragan Pardi cengkat tina diukna panon rarat reret nitenan kasabudeureun tempat anu teu tela geus mimiti poek da puguh wanci geus sareupna. Geus burit geuning ieu teh. Ka mana ari jurig si Rasti? Ku aing di daguan teh eueuh nembongan. Sigana mah meureun sieuneun eta setan teh hari ngahaja didatangan ka tempatna mah. Juragan Pardi ngomong sorangan bari ngajajanteng. Panuna mencrong ka palebah kuburan Nyi Rasti, tanggal hanjuang henjo anu ngurilingan geus serbah patalayah dina lemah. Bareng jeung kitu, cerit-cerit kadenge sorah cihcir di sada. Cungungung sorah anjing babaung ti kajauhan. Hiuk angin ngagelebug handaruan. Tatangkalan pating aroyag kalakai garing rabeng hariberan. Sabot keur kitu, cikikik aya sorak seuri kadenge asa deukeut pisan, sarta jelas anu seuri teh geus pasti sorak awewe. Anu seuri kadenge meuni nyikikik, sorana semung irung bata kukurayeun, tapi teu katingali jirimna, rei atuh bulu punduk Juragan Pardi muringkak. Saha anu seuri? Montong seuserian sia sabab eueuh anu lucu. Lamun sia jurig si Rasti alus nama sok kancang nembongan. Lantaran aing tita tadi geus kesel nungguan. Sok kancang keluar sia. Juragan Pardi hohoak. Nita sangkan geura keluar ka awewe anu seuri. Ceuk pikirna geus bener-bener ngarasa kagok asong. Sarta naon bae anu baris kajadian tangtu sakabehna rek disanghareupan. Anu penting bisa gancang ngarengsekeun pasoalan. Tetela gede hate sia teh Pardi. Menewani nita keluar ka aing. Geus bener-bener hayang modar. Setan. Aing mah datang ka dieu sote lain hayang modar sia. Tapi rek ngarengsekeun pasoalan ngarasia teh teu ngaganggu wae ka kulawarga aing. Sok gancang keluar. Lamun sia rek nagih janji anu baheula nya peuting ieu ku aing rek dicumponan. Lain sia teh hayang bebarengan. Ceuk Juragan Pardi harita keukeuh nita kaluar ka awewe anu teu katingali jirimna. Barang cacap nyarita kitu, peledug haseup ipis kaluar di tengah kuburan Nyi Rasti, terus ngagulung bodas kaluhur ngabentuk tangtungan saurang jalma. Nya mimitina mah haseup teh ipis, teu lila jadi ngandelan. Antukna jangelek jadi tangtungan hiji makhluk anu kacida matak pikasieun. Matana bolotot mencrong semu beureum. Ari biwir jebeu, si hungarang geteng jeung sareukeut. Liang irung atuh ngalohkor kawas liang belut. Sakujur awakna ruksak, papakeana rangsak, buuk ngararewig, leungeunna rangwas, kukuna marencos, pokona mah saeutik oge eueuh anu alusna. Barang ningali kitu, Juragan Pardi ngajenghok reuwas, awakna ngeleper siga anu lilinieun, serta terus mundur sababaraha lengkah ka tukang. Pardi,
Kunaon sia make jeung mundur. Yang aing geus datang. Lain sia terek nyumponan janji. Lamun kitu sok sia geura tatan-tatan. Sababnya dina peuting ieu nyawa sia rek diparagatkeun ku aing. Ceuk eta makhluk panura molotot ngagebur hurung matak sieun. Setan. Heug lamun sia bener-bener butuh ku nyawa aing. Sok ayeuna ku aing rek dipasrahkeun. Tapi sia kudu nedunan anu jadi pamenta aing. Bebaskeun si Sarip jeung si Epa anak aing anu dua. Sabab maranehna teu baroga dosa. Sarta eueuh sangkut pautna jeung ieu pasoalan. Kitu ceuk Juragan Pardi. Sanajan bari jeung sieun oge maksakeun ngomong. Naon Pardi? Dedengean teh menta anak sia dibebaskeun. Teu bisa. Lantaran lamun anak sia teu baroga dosa, nya sarua kulawarga aing oge teu baroga dosa. Tapi ku sia kabeh dibinasa. Samalah turunan kulawarga aing tumpur ludes taya anu nyesa. Taku lantaran kitu, aing geus kadal sumpah lamun kulawarga sia oge rek ditumpes nepi ka akar-akarna. Sarta saurang oge moal aya anu nyesa. Ceuk eta makhluk ngomongna tandes samalah ditungtungan ku serinyi kikik estu mata kukurayeun. Sarta matak muringkak bulu punduk ngadengi caritaan kitu puguh bae Juragan Pardi ngaranjuk. Jajantung naratu beungeutna pias lantaran tetela geuning eta makhluk teh keukeuh hayang lumpur ludeskeun sakabeh kulawargana. Sok sanajan maneh narek masrahkeun nyawana sorangan. Lamun kitu mah sia teh setan anu saraka. Sabab 3 nyawa kulawarga sia geus dibayar ku 3 nyawa kulawarga aing. Nah masih kurang keneh. Nah sia geus poho Pardi. Apan baheula aing kungsi nyarita. Lamun dina hiji waktu aing bakal datang pikeun nagih janji. Hutang uyah bayar uyah, hutang pati bayar nyawa. Sarta sakalian aing oge rek nagih jeung leuwihna. Kanyeri jeung kaperih aing tangtu kudu dirasakeun ku sia. Ya lamun kitu mah licik sia teh Rasti. Guys, montong loba ngabacot Pardi. Sabab ayeuna mah geus moal aya hartina. Peuting ieu sia kudu modar ku leungeun aing. Eta jurig awewe nangtung di luhur kuburan. Ngageuleuyeung ngadeuketan ka Juragan Pardi. Leungeunna urang guas ramakah kawas anu rek nyekek, ari sukuna ngangkang teu napak. Ningali kitu Juragan Pardi seber hatena. Terus undur-unduran geus kitu leungeunna uyup ayap kana taneuh niangan popongkol anu tadi ditunda teu jauh ti dinya. Ga popongkol kacekel serta terus diceklan menipageuh ku dua leungeunna. Panon Juragan Pardi mencerong ka eta makhluk anu beuki ngadeuketan. Setan. Motong ngadeuketan sia. Nyingkah ka ditu. Juragan Pardi ngamang-ngamang popongkol geus saya garek diteunggeulkeun ka eta makhluk. Tapi eta jurig teh teu sieuneun. Adenge caritaan kitu teh kalah terus nyikikik seuri bari ngageuleuyeung ngadeuketan. Heu Juragan Pardi ngayunkeun popongkol kana awakna. Tapi si jurig teu ngadiwar. Heu plos popongkol teu keuna. Tapi mata keran lantaran beut kawas neungeul angin. Popongkol ngeplos samalah awak Juragan Pardi nepi ka nolonjong ka hareup. Sok gancang tenggelkeun deui eta popongkol teh Pardi. Eta juri kalah seuri nyikikik bangun anu hayang ngalelece. Nyel atuh Juragan Pardi ambek sarta gancang hilek malik nyang hareup. Setan kurang ajar, montong waka bunga sia. Yeuh rasakeun deui tenggeulan aing. Modar sia. Hiuk Juragan Pardi ngayunkeun deui popongkol ngarah kana sirah. Hiuk bek. Popongkol teh keuna deui. Tapi angger bae cara tadi terus ngeplos teu beda jeung ngagebug angin.
Jurig anu digebugna saeutik oge teu kerel-kerel, samalah terus manehna kalah terus nyikikik deui seuri bangun anu gembira. Sok kebukeun deui sia Pardi, op kadinya saseubeuna. Ngarasia lamun modar moal matak ngarasa panasaran. Dasar setan sia. Nah, geuning teu beunang. Juragan Pardi hatena beuki ambek. Tapi bari jeung panasaran. Ya geus teu loba deui mikir popongkol harita terus atuh dibubat babi dipake ngagebugan eta makhluk. Hiu bek. Plos. Hiu bek. Plos. Juragan Pardi terus ngabubat babit popongkolna. Sarta dipake nyecer awak eta makhluk. Tapi hanjakal lantaran keukeuh bae cara tadi. Popongkol anu digebukeun teh ngeplos kawas anu ngagebugan angin. Plos kaditu, plos kadieu samalah kalah awakna anu totolonjongan. Juragan Pardi dadana renghap ranjung. Napas senang ngahega kesang ngoprot juuh maseuhan awak. Saenggeus aya kana sawatara waktu lilana. Tanagana karasa mimiti leuseuh, reg atuh eureun terus ngajanteng pari mencrong ka eta makhluk anu ti tadi digebugan. Tapi saeutik oge teu cacal bocel, da puguh kasebutna oge makhluk demit anu moal bisa digebug ku pakarang biasa. Pardi manusia kurang ajar. Nah make eureun sia. Sok teruskeun cacapkeun sakabeh rasa kapanasaran. Tapi lamun sia ngarasa geus cukup, ayeuna tinggal bagian aing anu modaran sia. Ceuk Jurig nyiras ti nyikikik seuri. Sarta nita sangkan Juragan Pardi maju deui, nya terus atuh ngageuleyeung maju ngadeuketan. Heo ka ambeu bau bangke, nya puguh meni ngurel matak sebel. Cikikik Jurig seuri terus maju ngadeuketan. Ningali kitu Juragan Pardi gancang mundur ka tukang. Kawanina geus mimiti ngurangan. Hatena beuki seber inggis manehna terus dibinasa ku makhluk anu aya hareupeun. Nya geus teu loba deui mikir. Balicet berengbeng terus bae lumpat notog-notogkeun maneh. Sok sanajan satadina manehna nangtang, tapi ari geus aya kajadian kitu mah teu burung Juragan Pardi mangpret. Da puguh teu kuat ari kudu terus ngalawanan Jurig mah. Anu jelas lain sang hareupaneun manehna. Alah, Jurig! Jurig! Ceuk Juragan Pardi bari ngabacir. Jebrot! Sukuna ti tajong kana padung. Da puguh teu pati kaciri lantaran kayan harita teh ukur remeng-remeng kacangan ku cahaya bentang anu kakara aya hiji-hijieun. Korejat Juragan Pardi cengkat, kanyeri geus teu dirasa sarta gancang ngabacir lumpat deui. Awakna ti kakarait, sukuna ti tatarajong teu srikna tunggul ditubruk catang dirupak teh sanyana. Da puguh hayang geura jauh ti astana. Ningali Juragan Pardi anu geus ngabacir lumpat, Jurig nyiras ti nyikikik seuri, jeleng luncat awakna ngalayang hiber mudag musuhna anu harita geus beuki anggang. Hiuk angin ngagelebug handaruan, dibarengan ku sorak koreak anu pating koceak nambahan keung jeung geuman. Kamana sia Pardi? Sia montong ngimpi bakal lolos tina udagan aing. Lantaran dina peuting ieu geus nitik kana wanci sarta geus nincak kana mangsa. Lamun sia kudu modar, ngarah urang bisa babarengan keur salilana. Sok sanajan teu bisa dibarengan di dunia, tapi bakal babarengan di neraka. Ceuk eta makhluk bari ngalayang hiber. Sorana jelas kadenge ku Juragan Pardi. Atuh puguh bae. Hatena beuki peot Juragan Pardi terus ngabecir. Sakapeung ret ka tukang, breh katempo si Jurig teh ngudag. Cungungung anjing babaung ti kajauhan, ditema ku sora gagak anu ngelak. Kayan harita estuning mata ketir. Jurig! Tolong! Tolong! Juragan Pardi ngagorowok menta tulung bari terus ngebacir lumpat. Calanana karasa geus koyobot baseuh, bujurna kadenge rame berat pret plot teu dipalire. Ret deui ka tukang teu teh lah Jurig teh masih keneh ngalayang udag. Bertek deui lumpat. Solepak gepruk. Gulutuk awak Juragan Pardi ngagulutuk ka gawir. Jebrot.
tarangna tidak gor kana batu, cer atuh getihna ngucur masuhan kana baju. Juralit gebruk awakna terus nyang saya dinubala, sarta karasa nyereri satulang sandi. Aduh, alah, ampun, aduh. Juragan Pardi ngagero tarik estuning kacida matak pikawatireun. Aduh, alah, dasar setan bangka waras ya. Juragan Pardi kukulutus, terus gancang uliang cengkat, berengbeng deui lumpat. Sukuna ingkud-ingkudan sakujur awakna anu karasan nyeri harita geus teu dirasa. Rek lompat ka mana si Pardi? Lamun si laing bisa major ka ditu nying kasing jauh. Tapi hanjaka si geus moal bisa ngejat. Kasugri kaum dangu. Eta makhluk seurinyi kikik tapi manehna teu ngudag. Cicing bae dina tempatna. Geus kitu sungutna calawak serta wer seuneu kaluar tina jero sungutna. Gedena kira-kira sagede bal buleud. Geus kitu kepoh ditiup. Eta gulungan seuneu teh terus ngalayang ngapung ka luhur. Blesat ka jumantara sigana ngudag Juragan Pardi anu keur ngabecir lumpat. Eta gulungan seuneu sorana kadenge meuning ngaguru handaruan. Samalah beuki lila ngagulungna beuki gede. Anu satadina ukur sagede bal, ayeuna mah gulungan seuneu teh geus jadi sagede nyiru. Sarta terus nyuruwuk ngudag Juragan Pardi anu harita keur ngabecir lumpat. Nyorang jalan anu kawilang hara-haraeun barala loba jujukutan jeung cucuk kalibusa anu kadupak. Pardi, sakedeng deui urang bakal panggih di alam kalanggengan. Ceuk eta makhluk panonna anu boloto teh mencorong ngawaskeun gulungan seuneu anu keur ngalayang di awang-awang. Teu lila les jirimna ngaleungit teuing ka mana. Caturkeun Juragan Pardi anu keur ngabecir lumpat. Harita terus bae mangprung teu nolih kana nanaon. Sukuna ti tatarajong kana batu, karasa peurih gertihan geus teu dirasa. Saenggeus aya kana sawatara waktu, Juragan Pardi gok anjog ka tegalan. Tempat panganggonan domba reg eureun napas nangga hegak. Dadana renghap paranjug. Aduh, alah, ampun, capek aduh. Juragan Pardi harita burial buncelik. Kesang ngaragajag masuhan sakujur awak. Ret ka tukang tetela jurig anu ngudag ka manehna teh geus eueuh. Juragan Pardi ngarenghap narik napas jero. Terus nyusut kesang ku baju, hatena sangemplong. Tapi sabot keur kitu, ujug-ujug ngadenge sora anu ngaguru datang na ti luhur. Ret Juragan Pardi tangga. Barang breh gebeg reuwas lantaran ningali gulungan seuneu anu keur nyuruwuk maju muruka pelebah manehna. Hae, naon itu nah eta beut kawas gulungan seuneu. Tapi seuneu naon make jeung aya di luhur sagala. Juragan Pardi ngomong sorangan. Panonna melong ka luhur jajantung ratug hatena tagiur teu puguh rasa, bari terus nyidikeun kana gulungan seuneu anu beuki gede. Nya bener eta mah geuning seuneu. Beuk boa-boa eta gulungan seuneu teh keur ngudag aing sigana mah. Ceuk Juragan Pardi harita reuwas. Jate loba deui mikir bretek lumpat deui meniti paparetot rek muru ka lembur anu tempatna geus teu pati jauh. Tolong! Aya jureg sono! Juragan Pardi lumpat bari gogorowokan. Di tegalan menta tulung ceuk pikirna sugan jeung sugan di palebah dinya aya batur anu bisa mere pitulung. Tapi lebeng sanajan terus gogorowokan oge taya saurang jalma anu ngadenge. Lantaran wanci kitu mah urang lembur geus araya di imahna sewang-sewangan. Kasugri kaum dangu. Cag urang tinggalkeun heula Juragan Pardi anu harita keur lulumpatan di udag-udag ku gulungan seuneu. Urang teuneun heula sakedeung moal lila kasamper deui. Ayeuna urang malikan heula nyaritakeun kayaan samemehna di imah kulawarga Juragan Pardi. Harita teh wanci saria kelayung. Sarip kakara balik di toko. Sup mobil ka pakarangan terus kebati asupkeun ka garasi.
Reg eureun teu lila antarana jerut Sarip turun, brug panto mobil ditutupkeun, geus kitu kalacat unggah kana teras, sup ka jero imah karasa menitari iseun, terus kebat ka patengahan. Kasampak didinya eueuh sasaha. Sarip rada heran lantaran biasa nama Juragan Pardi sok nyampak didinya. Keur ka mana ri ama? Ceuk Sarip terus ngaleos muruka kamar bapakna. Sabab aya hiji pasoalan anu rek dibadamikeun, tapi barang nepi ka kamar Juragan Pardi teu kasampak. Geuning eueuh, nah keur kacai kitu. Sarip gancang kaluar deui geus kitu leos ka tukang. Go ka dapur terus tunga-tengo ka kamar cai neangan anu jadi bapakna. Tapi Juragan Pardi lebeng teu kapanggih. Sarip ngagerendeng ngomong sorangan geus kitu koloyong muruka kamar Neng Epa rek neang adina anu keur gering. Barang sup ka kamar. Kasampak didinya aya Biito keur cinekul sorangan nungguan Neng Epa anu katempo keur ngalempre. "Bi, kumaha kayan Epa?" tanya Sarip terus nyamperkeun gek diuk sisi ranjang. Aden geuning pasumping, nyapugo oge kieu we aden kayaan tuang rai mamasi keneh teu acan aya parobihan. Walon Biito bari ngareret ka Sarip anu kakarajol. Kudu kumaha atunya Bi? Lamun terus kieu mah matak bingung. Ceuk Sarip bari neuteup ka adina anu katempo maneh haropak pias. Awakna oge geus begang panon celong biwir semu geunteul jeung gararing. Kaya Neng Epa beut asa kalah beuki ripuh. Komo deui ku ayeuna mah geus tara daek dahar. Paling oge ngan ukur nginum jeung dahar bubur kitu ge saeutik. Eta oge bubuhan bakat dipaksa ku Sarip jeung ku Biito. Da lamun teu kitu mah geus tara daek daharna naon pisan. Da puguh sagala oge geus eueuh anu karasa ngeunah. Letahna karasa asa parait, ti korona nyeri asa seuseut lamun seug neureui kadaharan. "Epa, gering naon atuh Epa teh? Geuning teu cager-cager. Kumaha akang nulungana? Rasaan mah geus asa beakeun cara akang teh." Sarip ngomong lalaunan ditujukeun ka adina anu harita katempo panonna peureum. Gap kana leungeun adina. Gap kana leungeun adina terus diceklan meripageuh kawas anu embung lesot. Geus kitu gap ngarampa kana tarangna. Karasa panas. Sarip rumenghap narik napas. Hatena kacida ngarasa watir kanu jadi adina. Nya ningali kitu Biito anu nyaksian meningah las. Da puguh sarua ngarasa watir kana kaya Neng Epa ayeuna anu geringna geus rek aya kana sabulan can cager. Aden ulah alit manah. Nyamugia bae atuh dina waktos anu moal lami tuang rai teh damang deui sabihara sabihari. Tah kumargi kitu salira aden mugi kedah sabar. Sarta ulah petot-petot ngadoa anu Maha Kawasa. Ya mudah-mudahan we saenggalna anjeunna ngalungsurkeun pitulungna. Ceuk Biito sabisa-bisa ngabeberah ka Sarip sangkan ulah leutik hate. Amin Bi. Mugia bae leres kitu Gusti Allah sing saenggalna ngalungsurkeun pitulungna. Sarta pun adi tiasa damang deui. Biito, pami ama nuju angkat ka mana? Nah geuning teu aya. Sarip terus nanyakeun anu jadi bapakna lantaran eueuh di imah. Puguh oge duka aden, bibi teh teu terang anjeunna angkat ka mana. Margi tadi teh teu kantos wawartos heula. Duka pami Juragan nuju angkat ka balong mah maraban lauk. Walon Biito ngajawab anu sajelasna, lamun memang manehna teu nyaho ka mana leosna Juragan Pardi. Lantaran teu kungsi bebeja heula kanu di imah. Nya panginten nuju angkat ka balong ama teh binya. Nya sawios atuh margi sigana mah moal lami deui oge wangsul. Datos burit ieu teh. Ari Mang Ocin ka mana Bi? Nah can wangsul ti kebon. Parantos aden pami ti kebon mah.
Mung tadi cenah bade nyelang wangsul heula karo rompok yang barudak saur nama. Tah, engke wangsul ti masjid bade teras ka dieu rupina mah bada Isya. Jawab Bitoh nerangkeun kayaan salakina. Sabab ayeuna mah Bitoh jeung Mang Ocin ti saprak Neng Epa gering mah jadi jarang balik ka imahna. Sarta sok sakalian sare di dinya sabab dititah ku Juragan Pardi sangkan maturan ngarah bisa pilih genti nungguan anu gering. Lamun pareng Bitoh balik oge palingan ukur sakedeung nempo anak-anakna jeung kolotna sarta mekelan keur bubutuhna. Aeh Bi, abdi bade teras ka jamban heulanya. Geuning teu karaos tos bade magrib ieu teh. Kade epanya Bi ulah dikantunkeun. Sumohon mangga Aden, bilih bade teras ka jamban masa wios tuang rai mah. Teu kedah salempang apan aya bibi. Tembal Bitoh terus jung nangtung tina diukna. Koloyong ngadeuketan ka pelebah jandela. Brug ditutupkeun sakalian ditulakan. Ari Sarip ngaleos ka kamarna gap kana anduk tuluy kebat ka tukang. Sup ka cai gebrus mandi teu sakumaha lila geus kaluar deui. Sup ka kamarna gura-giru disalin ku pakean anu bersih. Sanggeus kawilang tarap ti nya terus kaluar ti imah. Terus ngajanteng dina tepas bari rarat reret. Nah terus ka mana ari ama? Wayah kieu meuni can balik. Nah indit ka balong atawa ka mana? Baku ari luas leos teh tara bebeja. Tapi sigana mah meureun ama teh keur di jalan. Sarip ngomong sorangan ngupat ka bapana nu harita can aya mulang. Nya sabot keur kitu dur-dur kadenge sora bedug ditakol disusul ku sora haleuangna nu adzan. Nya atuh teu loba deui pikir jerut Sarip turun kaburuan. Kenceling indit muru ka masjid bareng jeung sababaraha urang tatanggana. Kesugri kaum dangu. Mangsa alam harita geus reup-reupan. Bitoh anu keur nungguan Neng Epa terus nyelang ka cai heula teu lila geus balik deui. Prak ngajalankeun salat magrib di kamar, sareng sena salat terus kaluar ti kamar. Sirili ka patengahan di imah karasa meuni simpe. Juragan Pardi harita can aya keneh mulang. Nya puguh atuh Bitoh rada heran sabab tara-tara ti sasari. Nah ka mana ari Juragan Pardi? Tara-tara ti sasari wayah kieu can aya balik. Nya keur indit ka mana atuh manehna teh? Jeung deui tadi teh teu kungsi bebeja. Bet jadi matak ngahariwangkeun batur lamun kaya kieu mah. Nah teu inget lamun manehna teh boga anak keur gering. Nya matak naon atuh lamun bebeja? Ngarah anu di imah teu arep-arepen. Ceuk Bitoh harita gegerendengan ngomong sorangan. Geus kitu sirili kahareup brai muka panto. Breh katempo kaayaan di luar geus mimiti poek. Samalah kadenge sora jangkrik jeung gaang geus aya anu disarada. Teu lila sup Bitoh ka jero deui. Brug panto ditutupkeun. Hatena beut asa teu pararuguh sarta ngadadak jadi asa pating sarblak. Loba kapaur jeung kahariwang. Leos ka kamar Neng Epa. Kasampak Neng Epa geus lilir. Panona kucap kiceup neuteup lalagit. Bitoh, cing abdi nyuhunkeun cai. Ceuk Neng Epa maksakeun ngomong lalaunan menta cai ka Bitoh lantaran karasa ti corona asa peureus jeung garingeun. Neneng hoyong ngaleueut ke antos ulah sakedap. Bibi bade ngabantun heula ka pengker. Manawi salira gaduh pamudut anu sanesna. Teu aya Bi. Atos we sakitu abdi mah mung hoyong cai hukul. Teu kiat ieu ti corona turun asa panas sareng pareurih. Walau Neng Epa gituna teh bari muringis nahan ka nyeri sarta awakna karasa lungse. Mohon mangga atuh pami kitu mah. Bitoh terus ngaleos keluar. Kebat ka patengahan muru kana meja makan. Gap kana teko cirilik nyician cai kana gelas.
Geus kitu gewat balik deui sup ka kamar terus nyampeurkeun ka Neng Epa sarta cai teh gancang atuh diinumkeun. Bi, pami Kang Sarip nuju ka mana? Tuang raka menuju angkat ka masjid, Neneng. Pami ama ka mana, Bi? Hati tadi asa teu acan katinggal. Neng Epa nanyakeun anu jadi bapakna lantaran ti tadi sore teu katingali. Da biasana mah tara kungsi lila sok jol deui terus bae ngalongokan. Tapi ti mimiti tadi sore juragan Pardi eueuh datang ka kamar. Ari Bito ditanya kitu teh ngahuleng lantaran rada bingung ngajawabna. Da puguh teu nyaho nya di mana ayeuna juragan Pardi harita. Sabab inditna teu kungsi bebeja. Bi, ama nuju ka mana, Bi? Nah aya atana pinte. Neng Epa nanyakeun deui bapakna lantaran Bito can ngawalon. Puguh tuang rama teh nuju teu aya di bumi, Neneng, nuju angkat. Mung bibi teh terang angkatna margi teu kantos wawartos heula. Numutkeun pangemut bibi mah rupina tuang rama teh nuju aya kaperyogian. Mung teu kedah salempang margi moal lamili oge rupina wangsul geura. Walon Bito ngajawab sajalantrahna. Ngabejakeun juragan Pardi. Nya lamun harita keur eueuh di imah tapi teuing indit ka mana, da puguh Bito oge teu nyaho. Janten bibi teu terang angkatna. Sumohon hanteu, Neneng. Mung saur bibi oge teu kedah salempang margi moal lami deui oge tangtos makal wangsul nuju di jalan panginten. Mitra cageulay carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun mitra kana naon rupi beratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.